salat hakikat, salat biasa. Tapi kan ngeunahanana dibere ku Gusti Allah lazat ngeunah nu hese nyaritakeunana. Eta mah hese nyaritakeunana sebab perasaan. Nah, eta geus datanglah ku Allah kana hakikat. Eta lamun geus datang ka hakikat kos kitu kan bisa komunikasi langsung jeung Allah. Sebab eueuh di jero qalbu kan eueuh makhluk. Lamun di jero qalbu eueuh makhluk mu aya Allah atuh berarti ngomong jeung Allah. Geus lamun aya Allahan di jero qalbu, geraknya nate gerak Allah. Sebab eueuh makhlukan kan di jero hati. Deuleunyana deuleu Allah, dengenyana denge Allah, geraknya gerak Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu abdi yataqarrabu teureun-eureun hamba kaula bertakarrub ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah geus liwat nya nama tina wajib. Sunah dianggap wajib. Hatta uhibah sehingga kaula cinta ka manehana. Wa idza kuntu ahbabtu di mana kaula geus mencintai manehana kuntu ainahu deuleuna deuleu aing. Dengena denge aing. Berarti kan nyana leumpangna ge leumpang aing cak Allah. Berarti teu boga rasa leumpang dileumpangkeun ku Allah. La ilaha illallah. Tingkatan jelema aya anu tingkatan syariat. Wauh ka Allah teh melalui syariat. Diudag-udag urang ku syariat. Geus atuh urang ibadah teh di atas syariat. Salat urang diudag-udag ku syarat jeung ruku. Puasa diudag-udag urang dikundasa kondisi ku syarat jeung ruku. Haji urang disetting ku syarat jeung ruku. Atuh emang kitu teu salah. Maka ibadah urang teh atuh capek settinganana settingan syariat. Capek. Lantaran urang teh dikejar-kejar ku kekuatan zahir. Terus capek. Tapi emang kitu. Sakitu kelasna atuh sakitu bae. Sakitu bae. Nomor kedua jelema tahapanana tahapan thariqah. Mulai kuari nyukruk galur mapai tapak ka para wali Allah. Para solihin disebut suluk. Maksudna make jalur khusus hayang ngahadirkeun Sang Maha Pencipta supaya karasa wujudna Allah, supaya karasa samana Allah, supaya karasa kudrat iradat Allah, supaya karasa ilmuna Allah. Geus atuh make jalur khusus diusahakeun jeung diupayakeun sesuai jeung aturanana. Mana anu kudu dihadirkeun di jero hate jeung mana nu kudu dikaluar-kaluarkeun di jero hate. Mulai aya surtilan-surtilan. Ketika urang di syariat mah atuh salat urang tengan kadeleuna bae salat. Make jubah, make udeng-udeng. Sajadahna meunang meuli di Mekah mani bagus hipu. Sorbana ngangsar ka handap. Beuh siwakna ge anyar, tasbihna ge ngagurilap. Urang cicing di jero masjid luhureun sajadah nu bagus menang meuli di Mekah. Minyak nage misak minyak ambreh. Mantep.
salat urang kurang kumaha teteh atuh fasilitas mah imimiti sajadahna jubahna sorbana kopeahna berikut siwak jeung tasbihna. Weh di tengah-tengah masjid anu anyar marmer deh masjidna ge make AC. Hebat mun ditanya eta keur naon salat hebat amat horeng hatena mah keur aya di pabrik karunggoni. Horeng hatena mah keur aya di Indomaret. Horeng hatena mah keur aya di Karawang boga anu anyar. Urang katipu mun ditanya keur naon itu keur salat horeng keur transaksi hatena. Katipu urang. Zahir mah kos kitu zahir. Ketika urang aya di toriko rada deres rada encan. Sebab nyana ngaupayakeun kehadiran Sang Maha Khalik. Nyana nu ngupayakeun zahir nama padahal asli nama ku Allah. Lantaran encan boga rasa asa urang nu upaya sebab can karasa. Uranglah merangan hawa nafsu urang. Mata urang teh boga watek di perangan watek mata nu sakumaha mata hayang neuleuh kanu indah-indah. Urang di perangan nafsu horeng teh. Ceuli hayang ngadenge nu indah-indah nu merdu-merdu nafsu teh di perangan ku urang. Mata urang di mana peuting hayang sare nafsu teh. Nu mantak urang embung kaluar ti peuting ge besi kaluar manggih pocong nafsu urang embungeun ka panggih pocong. Nu mantak urang hayang dahar ngeunah teh nafsu urang lazat. Mun dahar nu ngeunah-ngeunah teh nikmat nafsu. Salilana hirup urang lamun teu merangan nafsu eta urang aya dina syariat bae. Kadeleuna urang salat horenganan keur ngahayal. Makin urang loba salat makin loba hayalan urang. Ternyata horenganan urang penghayal kelas kakap. Ieu aya di salat urang. Kadeleuna mah urang kiai horenganan ieu teh bajingan. Kadeleuna mah urang teh tukang ceramah ustad horenganan garong. Iyalah. Kadatangan ku kiai teh ku ari teh jelema geus teu sono sebab asa kadatangan ku garong. Iyalah. Sebab emang teh hakikat nama emang garong sebenarnya. Masyarakat ngumpulkeun duit, ngayakeun takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi, kiai tas ceramah mawa duit eta kan garong. Garong. Jadi garong berlaga kiai. Etalah kos kitu. Nah, urang teu meunang waka berbicara hakikat lantaran urang masih keneh di syariat. Satungtung urang di syariat, urang teu meunang berbicara hakikat atau syariat bae. Lantaran diomong-omong doang tah hakikat, ai hakikat mah lain omongkeuneun rasa. Di tarekat mulai kuari di nya spesifikna. Mulai kuari di tobata. Per detik tobat ka Gusti Allah. Lantaran ieu lamun di syariat mah tobat teh maling tobat. Di syariat mah lamun ngabohong tobat. Di syariat mah lamun neuleuh nu diharamkeun tobat. Tapi di thariqah mah lamun poho ka Allah tobat. Sedengkeun syariat mah keur salat ge poho ka Allah. Nu mantak salat lagi butuh kana di salatan deui. Istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Cek Syekh itu naon gitu ngaranna Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Imam Basri nyaritakeun Hasan Basri istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Komo Syekh Athaillah mah.
Sebab naon? Atuh keur salat pan tita inget ka Allah, endahan keur salatnya poho ka Allah. Atuh kapan dina hakikat mah poho ka Allah teh kabair. Kabair urusan orang mah mabok syariat. Kabair urusan orang mah maling. Kabair teh zina, dina hakikat mah poho ka Allah kabair. Hese, lain hese deh. Ieu lain potongan hulu sia ieu mah sebenarnya. Aduh, Gusti Allah. Lain lalagaan. Tapi urang nyaritakeun hese teh carita metode. Tetapi lamun urang nyaritakeun ku Allah mah tu babari janu Allah. Sakumaha tadi kama akhrajaka rabbuk. Sakumaha Allah ngaluarkeun ka anjeun Muhammad min baitika ti imah anjeun. Padahal Kangjeng Nabi teh keluar ti Madinah menuju salah satu tempat. Eta teh dititah ku malaikat Jibril untuk menghadang. Ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Badar, eta teh kapan Kangjeng Nabi. Tetapi Allah ngajelaskeun kama akhrajaka rabbuka nang Allah. Kangjeng Nabi nu berangkat hakikat nama nang pangeran. Urang nang urang ka dieu tapi hakikat nama nang Allah ya ka dieu. Nah, tapi Allah henteu ngabejakeun ka urang lain sia teh Allah. Teu meunang. Sebab naon? Urang ayana di syariat. Geus urang ngomongna ge, sia jeung sa? Jeung batur aing. Geus teh syariat. Lamun di hakikat mah sia jeung sa ngaji jeung Allah. Takol habak. Beda kumaha kelas. Kumaha kelas? Sebab urang mah makin loba jelema makin resep syariat. Ketika aya batur urang teh sieun, ketika batur urang sieun syariat. Tetapi ahli hakikat mah ketika sorangan leuwih nikmat ka Allah batan loba jelema, ngaganggu loba jelema. Kos urang bobogohan aya bae batur, urang cilek-cilek. Sebab urang embung dibarengan ku batur sebab keur sono jeung kabogoh. Urang jeung Allah ge sono jeung Allah. Aya bae anu nyahueun, bendu urang. Kunaon aing aya anu nyahueun? Kunaon aya anu ngabarengan? Sebab indah jeung Allah teh. Tuh. Urang mah makin loba jelema nu tadina deuk 4 rakaat 12. Masya Allah. Mulai geus tadina babacaan anu biasa bae kuliah jeung hulu buat. Kuari mah maca surat lain sabihis deui Yasin. Eta aja pendinya imamna. Heeh, panjang amat suratna. Wih, ada siapa dulu dong? Enggak. Masya Allah, mending Yasin ge haju tamat henteu. Nah, eta kos kitu. Asal loba jelema bae teh action. Lain deui. Beuh, poara. Nah, ahli Allah lain. Sebab naon? Sebab ahli Allah mah lain ngurusan awak. Urang mah di syariat ngurusan awak zahir. Ahli Allah mah lain. Leuh. Nu kahujanan maja awak roh mah teu kahujanan, nu kapanasan maja awak roh mah teu kapanasan. Anu katoel mah ja awak roh mah teu katoel. Naon bedana cek ahli hakikat mah salat di masjid jeung salat di gereja. Naon bedana? Beda. Naon bedana salat di imah, di sawah, di huma, di masjid, di musala jeung di kelenteng jeung akur. Disebutkan kelenteng, dia eta teh potongan kelenteng ge semen teh jeung pasir, masjid ge semen jeung pasir. Naon bedana imah urang ge semen jeung pasir. Ja anu salat baja lain awak roh, ari roh baja teu kahalangan ku semen jeung pasir. Teu kahalangan deuk salat di gereja, deuk salat di kelenteng, deuk salat di masjid, deuk salat di musala, deuk salat di imah akur Allahna eta keneh nu aya di qalbu jelema mukmin. Urang menang eta teh ngomong kos kitu di makom syariat teu meunang. Bakal moal aya musala sia. Wah, teu bisa syariat bae. Makom syariat bae, weh digempur bae, weh perang bae. Beda-beda kumaha jelemana. Sebab naon? Sebab urang mah perlu berjamaah. Tah ai wali mah geus teu perlu berjamaah.
Henteu perlunya nama. Sebab sanajan salat sorangan di Fathul Muin tetep bae urang meunang salat niatna imaman. Sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin imaman padahal sorangan. Sebab naon? Di hakikat nama ditukangan urang aya nu salat milu jin Islam. Aya nu milu malaikat. Geus urang imaman. Nah, sholli fardhul isya imaman. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ayat suara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung orang wassalam. Cek jin pokoknya imaman. Kula. Ieu keur carita be. Keur carita diuk be. Mal dibejakeun di mamanana mah. Keur diuk we aya sora anu sare padahal sorangan. Suara anu sare berdesah-desah. Ji, syukur saya nu hes ye. Jadi kan sorangan tadi satu tempat. Kula nahan napas ngahaja ye, ngahaja. Besi kula. Beuki gede sorana. Wah, asana muncul ye. Asana muncul kajian kuku kieu. Nah, mulai di tahan napas, tahan beuki gede kerek, masya Allah, kerek, deket jasa, aing lumpat isin, langsung basi caknya, lari nih basi gitu, aing terlumpat kadenge kerek nak, ya Allah, mending dipenta ke Allah, ya Allah ya Rabbi, Gusti daripada isura ngan sora desahan jeung kora kerek, mending tembongkeun, deleukeun Gusti, penta bae geus ka Allah, bener ka deuleu. Ji Gusti gede amat. Seperti etalah urang sorangan ternyata teu sorangan. Urang sorangan teh ternyata teu sorangan, pantes lamun di Fathul Muin meunang urang imaman sanajan urang sorangan. Sanajan urang sorangan. Nah, urang teh henteu sorangan usah bener nama. Belah dina jin Islam, belah dituna malaikat anu selalu babarengan jeung urang. Ngan urang teh lamun di makom syariat bae. Nah, kuari terus urang teh nyurtil diri. Penyakit batin urang teh dikaluar-kaluarkeun. Di antara penyakit batin teh ria mah lamun sorangan teh bisa, ujub mah bisa. Takabur teh hubul jahubul malhubur riasa eta mah aya kaluarkeun. Mulai penyakit suuzon kaluarkeun. Eta kan lain pagawean saminggu 2 minggu. Al-laum, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-gibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Piceun kabeh. Al-bukhlu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, asy-syahwat piceun kabeh. Etalah penyakit. Urang setik. Penyakit eta di jero hate urang digeser eta aya cahaya muncul sorangan. Cahaya eta teh anu bisa nyaangan sagala rupa. Lamun aya cahaya eta katempo akbarna Allah. Keagungan maha Gusti Allah. Karasa rahmanna Allah. Karasa rohimna Allah. Mulailah didinya. Urang teh berbeda terasa. Ih urang nu mantak tunduh aya nafsuan. Ketika eueuh nafsuan teh tunduh. Lapar teh nafsu dahar. Ketika geus eueuh mah nafsu eta moal lapar. Paling paeh. Moal sebab urang teh ieu tauhid. Ngaji tasawuf lamun teu make tauhid celaka. Toreka lamun teu make tasawuf cilaka, lamun teu make tauhid bahaya. Nah, kuari tauhid urang teh tauhid urang supaya karasa ayana ilmu thariqah teh deuk ngarasakeun katauhidan urang mah kudu ngaji tauhid heula. Teu meunang ujug-ujug norekat can ngaji tauhid teu meunang. Sebab engke lamun aya suara bahaya, mun aya cahaya bahaya. Lamun dibere perasaan lain urang bahaya. Tapi lamun geus aya tauhidan, suara makhluk, cahaya makhluk.
aya perasaan lain makhluk sarua bae kurang dihindar-hindarkeun kan kos karena itu teh ketika aya sesuatu teu maksud aing mah kos kitu mah Allah aing mah maksud teh nah ilah katauhidan kuari teh urang teh endek ngarasakeun wujudna Allah Allah teh aya cuman di bibir di urang teu karasa lantaran urang encan ngabersihan diri urang ketika geus bersih diri urang ieu aya di mana karasana aya ai eta gerak urang teh kan nu Allah ari eta napas urang kan nu Allah Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabb di mana Gusti teh Musa lamun sia diangkat jadi rasul nanyakeun di mana Gusti atuh komo umat sia kunaon nanyakeun tapi Gusti abdi tetep dek nanyakeun atuh sia bae diangkat jadi rasul nanyakeun aing atuh komo umat sia beureun tetep abdi hayang nyaho Gusti di mana ceh ku keukeuh teh si budak ayo coba cak Kangjeng Nabi Musa hayang di mana sia kapanggih jeung aing ji atuh kumaha Gusti bae cak Gusti Allah Musa lamun hayang kapanggih jeung aing tuh ka gunung emang Gusti aya di gunung tuh sia mah kitu bae henteu kudu di gunung Gusti abdi mah hayang ka Gusti teh di mana bae manya amun aya gunung di Gunung Tursina asal abdi kapanggih jeung Gusti kudu ka gunung asal kapanggih hayang kapanggih jeung Gusti kudu ka gunung capek abdi mah capek asal hayang kapanggih burung kudu ka leuweung mun di leuweung teh masa kapanggih kudu di leuweung capek cak Kangjeng Nabi teh mah mun hayang kapanggih jeung Gusti kudu ka Sidratul Muntaha batu capek abdi mah hayang kapanggih jeung Gusti setiap saat oh cak Gusti Allah ana indal munkasirati qulubuhum kaula teh aya di hate jelema anu pecah hatena oh sok geura sok maneh ngadoa Musa ngadoa ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi Allahumma karasa encan atuh siana encan pecah hatena sok pecahkeun hate Allahumma geus karasa encan pecah atuh sia mah hate sia sok geura pecahkeun heula tidinya lah Kangjeng Nabi Musa ngahartikeun makna pecah kumaha nah kuari mah ulah ka Kangjeng Nabi Musa luhur teuing urang bae dagang ketika ditipu ku jelema ya Allah ya Rabbi pecah hate kan lantaran dagang rugi ya Allah ya Rabbi karung aya nu nipu Gusti pecahkan hate ulai aya Allah di hate nah berarti cak Allah teh sia meureunanan inget ka aing teh kudu ditipu bae ku batur mantak geus dagang sia ku aing dek digunakeun pake panipuan bae abeh inget ka aing tuh kan pecah hate ketika keur sehat mah beuh segala rupa poho ka Allah dek dibere muriang Allah tah malaikat aing resep kadenge sorana mantak geus ku aing digeringkeun bae lah ketika manusia terlena di Indonesia Allah ngan sakadar di bibir doang dibere ku Gusti Allah cocoba Ahok ayo sia dek di bibir doang dibere ku Gusti Allah presiden Jokowi dek ngalegitkeun aturan-aturan Islam mulai urang teringat ke Allah ya Rabb apakah kudu kieu negara ya Allah ya Rabb apakah emang bakal maju ieu nagara dicekal ku sia ya Allah ya Rabb pikumahan bangsa ya Allah ya Rabb nah sia kamari mah henteu ya Allah ya Robban kan ketika pecah hate ana indal munkasirati qulubu lamun encan pecah hate encan mustajabu da'wat urang dahar ngeunah keneh sare ngeunah keneh beuh duit ambalayah keneh bahkan awewe ngiceupan ka urang yeay atuh moal mustajabu da'wat mah kos kitu mah masih keneh gaceng di mana bae moal ka jadi gugu mage moal diangkat jadi jelema luhur lamun masih keneh sesenangan moal sebab henteu mun kasirati qulubu kos kitulah konsepna kos kitu kajen gugu mage
Numatak ulah disangka Kangjeng Nabi Sulaiman sugih kaya raya raja menikmati dunia tuh henteu. Henteu. Bahkan ulul azmi Kangjeng Nabi Sulaiman teu nganggap saeutik-eutik acan kana dunia. Teu nganggap Kangjeng Nabi Sulaiman lamun nganggap atuh mau diangkat ulul azmi. Ulul azmi salah satuna adalah Kangjeng Nabi Sulaiman. Naon bedana Kangjeng Nabi Sulaiman jeung Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam? Urang lamun ngadege, "Wah, Kangjeng Nabi Sulaiman meraja, wah Rasul terkaya sadunia, kumaha nyana, boro-boro dunia narurut hewan, angin seuneu nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman." Naon bedana jeung Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam? Gering anu luar biasa, borok anu pohara. Teu beda akur tetemun kasirati qulubuhum. Sebab teu nganggap Kangjeng Nabi Sulaiman kana dunia, Gusti, dunia nu aya di leungeun abdi teh teh nu Gusti lain nu abdi mah teu nganggap saeutik-eutik acan. Dunia nu aya di abdi teh ieu teh titipan ti Gusti. Mun abdi salah berarti abdi cilaka Gusti. Kulantaran ngarasa titipan jeung lain nu sorangan, unggal poe nyana mah ngabagi-bagikeun dunia bae. Kangjeng Nabi Sulaiman lain nu aing, lain nu aing, lain nu aing. Lain nu aing. Tuh kan. Ieu mah pan boh duit ditumpuk-tumpuk. Bari ditumpuk-tumpuk ge hutang teu kabayar-bayar. Aya batur nu nyebut bos teh asa nyinggung. Lantaran duit di teangan tapi gali lobang tutup lobang. Encan mun kasirati qulubuhum urang tinggalkeun heula dunia. Sanggeus tadi tinggalkeun dunia, urang teh kuari menuju ka Allah. Kakarak mustajabud da'awat. Sanajan loba kadeleuna dunia, lain urang aing mah aing bae jeung Allah. Dunia aing mah aing. Kakarak kos kitu. Geus dicoba ku Allah, coba dileungitkeun, teu sedih. Sakumaha diayakeun we ku Gusti Allah. Aya jeung eueuh akur. Nah, kos gitulah. Eta mah urusan Allah. Sia dibere ku aing, sia dieuweuhkeun ku aing, sia disehatkeun ku aing, sia dicagerkeun ku aing, sia digeringkeun. Urusan Allah. Urusan urang bae. Nah, eta lah bertorikoh ngaranna. Jelema satungtung teu bertorikoh, moal aya katentreman jiwana kajen ku kumaha. Jelema lamun teu bertorikoh berarti kan kababawa ku situasi. Ketika hujan kabawa ku situasi hujan, panas kabawa ku situasi panas. Buari keayaan negara kos kieu kabawa ku situasi keayaan kos kieu. Jelema nu bertorikoh ka Allah moal aya hiji gerak tanpa gerak Allah. Titik geus we nikmat teh ka Allah. Sekalipun paeh emang nang urang nang Allah. Eueuh we kudu gentar saeutik-eutik acan hiji we nang Allah al-muharrik wal musakkin. Tapi lain ngomong karasa. Ku ngomong mah babari ki kudu aligas saudara-saudara. Bo bari geus meureup-meureup saudara-saudara. Orang aduh, Masya Allah Karim. Nah, iyalah pangkat manusia syariat, pangkat manusia thariqah. Wari jelema dibere ku Allah janang Allah minallah ilallah billah fillah tek datanglah ke hakikat. Nyana ngarasakeun di hakikat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun. Nah kuari deuleuan ko lain dedengian ko lain kereteg ko lain. Tetapi hese ngomongkeunana sebab diomongkeun ge moal ka harti. Sebab deuleuan ge beda. Leuleuh jelema ko beungeutna monyet. Leuleuh jelema ko kotor padahal mah bersih. Leuleuh bangunan mushola sakitu bagusna ko loba najisat. Sebab nyana dibere penglihatan hakikat. Embungeunlah ka dinya. Embungeunlah ka dieu, embungeunlah ka dieu. Resepeunlah ka ieu, resepeun sebab nyana geus dibere hakikat ku Gusti Allah. Atuh urang anu bersyariat neuleuh nyana pasti berbeda. Sebab urang mah resep jeung nu sugih nyana mah henteu.
Sebab urang meresep jeung nu gagahnya nama embungin. Urang meresep kalian ngadahar ieu nya nama henteu. Atuh kan selalu berbeda jeung urang. Urang mah pandangan syariat nya nama pandangan hakikat. Salilana moal akut. Pasti geus berbeda kajen kumaha ge sebab nyana selalu berbeda. Urang mah salat nya nama hees. Urang mah hees nya nama salat. Urang mah keur ngaji nya nama ngarokok. Iya kan beda. Itu mah kan kudu dirantai sama kos itu. Beda. Nah, iyalah tina perbedaanana lain dibuat-buat. Lamun perbedaan dibuat-buat la nafa wala asar. Jelema encan datang ka khawarik kanan bakal dicemooh ku jelema. Jelema emang khawarik teh khawarikan lain dengan perasaan dirina. Dengan perasaan dirina. Sehingga ketika batur kok berbeda emang ka aing beda. Nyana ge kaget. Sebab ku perasaan dirina. Ku perasaan dirina makan hese. Urang ngadengekeun ngaji Al-Qur'an. Ali hakikat mah kadenge hakikatna Al-Qur'an hese nyaritakeunana. Eta mah geus hese nyaritakeunana. Salat hakikat, salat biasa. Tapi kan ngeunahanana dibere ku Gusti Allah lazat ngeunah nu hese nyaritakeunana. Eta mah hese nyaritakeunana sebab perasaan. Nah, eta geus datanglah ku Allah kana hakikat. Eta lamun geus datang ka hakikat kos kitu kan bisa komunikasi langsung jeung Allah. Sebab eueuh hat di jero qalbu kan eueuh makhluk. Lamun di jero qalbu eueuh makhluk mu aya Allah atuh berarti ngomong jeung Allah. Ngan nyana embung. Nyana embung, rempan sieun, embung kanyawan. Eueuh makhlukan di jero hate. Otomatis nu aya kan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Lantaran nyana kasru hatena. Batur dahar nyana henteu kasru, batur sare nyana henteu kasru berarti. Batur sesenangan make kendaraan dan nyana mah henteu. Nah, ieu ka kasru. Ka Gusti bae, Gusti abdi mah Gusti bae, hiji Gusti bae. Diusahakeun terus. Perang 10 tahun, 15 tahun. Menanglah nyana. Nu aya di jero qalbu kan Allah. Geus lamun aya Allahan di jero qalbu, geraknya teh gerak Allah. Sebab eueuh makhlukan kan di jero hati. Deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah, geraknya gerak Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu abdi yataqarrabu teureun hamba kaula bertakarrub ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah geus liwat yang nama tina wajib. Sunah dianggap wajib. Hatta uhibah sehingga kaulah cinta ka manehana. Wa idza kuntu ahbabtu di mana kaulah geus mencintai manehana kuntu ainahu deuleuna deuleu aing. Dengena denge aing. Berarti kan nyana leumpang ge leumpang aing cak Allah. Berarti teu boga rasa leumpang dileumpangkeun ku Allah. Teu boga rasa denge didengekeun ku Allah sebab nu aya di jero hatena Allah. Teu boga deuleu kecuali deuleu Allah. Kan berbeda. Geus tauhidna bakal dibalik. Urang mah Allah aya naon dalilna dada melanana nya nama dibalik aya dada melana dalilna aya Allah selalu dibalik eta dibalik lah kos kitu teh lain nang ngaji tapi nang perasaan lamun kuari geus dihadirkeun ku Gusti Allah perasaan model kos kitu awak urang di jero awak urang aya qalbu di qalbu aya Allah sebab cak Kangjeng Nabi ana indal munkasirati qulubu. Geus atuh di jero hate teh pinuh ku Allah. Lamun pinuh ku Allah gerak Allah, denge Allah. Deuleu Allah. Nu mantak selalu ngamulazamahan tauhid wa ba'da mulazamati asma'i tauhid bilisanis sir bi ghairi harfin wala sautin. Aya lisan sir tanpa harap jeung tanpa suara. Kuari nya nama kumaha cak Allah bae. Kumaha cak Allah bae. Gerakan-gerakan asma'ut tauhid bilisani sir bi ghairi harfin wala sautin. Urang endeu ka masjid. Sanggeus teh ka masjid di lawang. Di lawang urang muka sendal.
eta teh aya asma Allah. Aya Allah negor ka urang, aya Allah ngahitob ka urang. Cak Allah, "Hei Pendi, buka sendal sia, sebab sendal sia menang maling." Dibuka. Hitab Allah kadenge ente. Aya karasa kadenge ente. Aya hurufan teh aya suaraan teh aya. Tapi orang dihitab. Eta hitab Allah. Buka kakak. Embung teu wani urang make sendal ka jero masjid. Eta syariat ngan urang bermana hakikat. Kuari hitab Allah karasa. Bighairi harfin wala sautin bilisani sir. Ketika urang ndek make baju, kanyahoan kusir urang baju ieu teh meunang meulina dianu make duitna haram. Ketika kurang dek dipake eta aya teguran bighairi harfin wala sautin, embung make baju ieu teu kaharti ku syariat. Ketika urang dahar, begitu dahar batur menikmati anu nya nambah ditegor ku Gusti Allah bilisani sir bighairi harfin wala sautin. Ulah didahar sebab eta kadaharan teh parena nang di anu eta laukna anu ulah kajenting henteu bae nyana aya suara bighairi harfin wala sautin sir nu main selalu kitu bae. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir dibere duit dipaksa nyana embung lantaran lisani sirna ngomong bighairi harfin wala sautin kulantaran dipaksa nyana ngabuktikan dicekel diperet jadi nanah. Mun kula bebeja cek nyana bakil kasinggung lantaran tuan raja terus-terusan ka kaula kudu narima na ieulah bibuktieunan kula geus ditegor ku Gusti Allah bilisani sir bighairi harfin wala sautin lain duit nanah. Selalu kitulah ahli Allah Subhanahu wa taala. Selamana jelema berhakikat kitu bae. Nu mantak urang teh bentukna jelema di jero hate geus eueuh makhlukan. Lisani sirna aya di jero urang. Bighairi harfin wala sautin. Urang jadi rahasia Allah, Allah jadi rahasia urang. Al insanu sirri wa ana sirru. Manusia adalah rahasia kaula, kaula rahasia manehanna. Geus antara urang jeung Allah eueuh sekat. Sebab urang geus jadi rahasiana, Allah geus jadi rahasia di dirina. Geus bae antara dirina jeung Allah eueuh sekat eta lah ngaranna hakikat dibere nyaho ku Allah bilisani sir bighairi harfin wala sautin per berbagai permasalahan lain dibuat-buat tapi asli dengan bahasa sirnyana anu bighairi harfin wala sautin geus lamun ka Kangjeng Rasul ngaranna wahyu lamun ka para kitu wali Allah ngaranna ilham karomah. Aya ilham. Lamun ka para ulama ngaranna pirasat eta teh disebutna maunah. Lamun jelema murni geus dibere pirasat timbullah maunah. Naik deui ka luhur diberelah ilham karomah ngaranna. Belah dituna nabi jeung wali geus hese nyaritakeunana. Kos gitulah perasaan manusia anu luhur. Nu mantak geus teu berarti dunia di mata manehanana. Geus teu berarti naon bae ge pangkat jeung jabatan hiji bae Allah. Eueuh anu boga kekuatan kecuali Allah. Eueuh anu boga kasugihan kecuali Allah. Eueuh anu boga kagagahan kecuali Allah. Eueuh anu boga kamuliaan kecuali Allah. Geus teu kabeh eta ku bangunan, sapira bangunan semen jeung pasir, isuk pagi teh gempa selesai eueuh. Na ngabangun sakitu megahna, dihayal-hayal ku urang hingga eueuh Allahna, isuk pagi teh ku angin topan eueuh rugi sia. Rugi sia. Bangunan antep bae aya sapira sebuah semen jeung pasir, naon bedana jeung istana, naon bedana jeung masjid, naon bedana jeung mushola, imah urang, tapi ulah kaganggu. Dina harti ulah kagangguna deleukeun anu geus rusak tuh ku tsunami bea kabeh mun kamari pikiran bangunan nu bogana bea ku tsunami eta pikiran nya mikiran memeh tsunami eueuh Allahan rugi
Nu dipikiranku nyana ternyata lenyap naon. Iyalah anu kudu diperlu ku urang dipikir dunia mah dunia baik dunia urang mah urang ku hari ngahayangan mobil kemudian dipikir saya kasih pikir dihayal kumaha carana kabeli lah urang mobil tuh menang ditoel ku anak gitu menang pamajikan ge kudu assalamualaikum heula deuk numpakan anak pohara jasa tahu supirna ge setir supirna geus teu meunang sasa besi rusak, besi salah nincek rem, jeung sajabana. Disurtil pohara jasa. Dipikir ku jada, dipikir beak pikiran pake mikiran mobil, ti mimiti rencana, datang ka meuli, datang ka geus boga, eueuh Allahan, isuk pake tabrakan selesai, rugi sabaraha tahun ta pikiran mobil. Iyalah dunia leutik, jore, lenyap, udah naon sampai sebuah besi di mesinan jadi lempang kunaon jadi hayalan. Nah rugi urang geus urang cicing di bangunan mah bangunan urang mah urang cicing di hanapeun tangkal kayu urang mah urang cicing urang di mobil urang mah urang dina harti ulah ka bawah hate urang tetep hate urang mah Allah leungit mobil mobil mah ka Allah bangunan leungit bangunan mah ka Allah nurusak ke urang ka babawa ku semen jeung pasir sehingga Allah eueuh di hate urang. Iyalah kulantaran sakitu engke tahapan-tahapan manusia aya beda-beda. Menyikapi tentang makhluk tergantung kumaha pangkat kawalianana. Aya wali rijalul ghaib, aya wali nuqoba, aya nujaba, aya uropa, aya asaib, aya abdal dan lain-lain sebagainya. Aya kutub. Tergantung kumaha pangkat kewalianana di dilanah derajat manehanana. Hanya wali deula nu nyaho ka wali deula ya ripul wali illal wali. Nu nyaho ka wali kecuali wali. Geus rahasia golbuna kanyahoan kudu saluhureun. Urang diangkat jadi wali, di jero benak hati urang aya anu wali nu nyahoeun senyum ka urang. Wali nu itu senyum ka urang. Lain deket kadele tapi ti masyrik ke maghrib bakal kanyawan kusang kutubna. Kos gitulah para wali Allah. Urang lamun nyaritakeun dunia kewalian asa di mana? Emang urang mah kitu bae ye. Nyaritakeun nu sugih urang asa ka bawah sugih padahal henteu. Nyaritakeun nu bobogohan asa urang nu bobogohan padahal urang tas dicaci maki ku awewe. Urang mah kos kitu bae tah. Duniana urang mah dunia hayal. Fantastik. Kos gitu urang mah jadi hayal-hayal tadi nyaritakeun wali asa urang nu jadi wali. Nah padahal mah urang encan berangkat acan asa boga perasaan kos kitu teh eta teh tina timbul rasa mahabbah nu matak wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian urang kasukeun kana wali enggak benerkeun jeung pasrah ka ahlina geus bae sakit. Sebab naon? Sebab suluk mah atuh lain lalakon urang. Urang dek suluk mulai lain dek Allah lah saknya teh mulai nang ibadah ka Allah. Sapeting dua peting aja dibukakeun lawang ku pamajikan. Woi. Waduh. Urang ge kadede ge teh sora wadohna. Kakarang ngaji 2 poe ge ka Cilongok geus beda. Hei, warung, sian warung. Geus beda urang, robah urang. Sia ngaganggu bae ka aing. Lain ngaganggu bae. Kakak mah pohara amat ya moal jadi wali ngadadak ka. Mulai hate, aduh, ieu pamajikan aya bae deui lah. Mulai isuk-isuk ka, beas eueuh. Tuh, geus mulai ngolembar. Emang teh hese, atuh hese. Haja jelema nu dibere kekuatan lah ku Allah. Mantak lain nang urang, nang Allah. Lamun naon gitu ngaranna lamun perasaan nang urang moal jadi-jadi. Urang berangkat melalui syariat, siapkeun syariatna. Anu ngangkat derajatna tetep Allah. Engke ge lamun urang deuk diangkat mah dibere kuat bae ku Allah. Pamajikan jadi sadar. Anak jadi salalaba.
kabutuh urang engke dicukupan. Itu berarti urang teh dek diangkat ku Gusti Allah. Jaheun nerleng bae trek nerleng ngaranna kos kitu. Ari endek moal diangkat bak ku Gusti Allah kakarak dek berangkat beas eueuh. Kakarak dek mulai pemajikan marah. Jadi dipasrahkeun deui ka Allah. Matak Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, anjeun boga martabat eta ti mana?" "Kula boga martabat ieu ti Allah." Sakitu bae. Kumaha mimitina? Mimitina ndang Allah ti Allah ku Allah. Hese, hese tama kos kitu. Sebab emang kula ngahajak itu emang tadina teresep kana dunia henteu ndang Allah. Allah mere teresep ka kaula kana dunia sehingga kula nolak tilu kana dunia, tolak tu kisalasan. Nggak, saya nama karena dunia teh, dunia jibah, dunia adalah bangke. Saya jelema nu ngudag-ngudag dunia, sarua jeung ngudag-ngudag bangke. Nusok ngudag-ngudag bangke adalah anjing. Jelema anu ngudag-ngudag dunia berarti anjing. Iya, kudu anjing enggak bae. Ndailah al-insanu sirri wa ala sirruh. Insan anggeus caritakeun al-insanu sirri wa ala sirruh, wallahu a'lam bissawab.